Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا بعصاك الحجر. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس
mashrabahum qad alima kullu unasim mashrabahum wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbaqan umama wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asaqal hajar fanidrib jasad min husnata asrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an Ya ayyuhan nasu eling-eling manusia ini saestuna kami eta Rasulullah utusan Gusti Allah ilaikum kalian kabeh jami'an palianan sakabehna alladzi Gusti Allah tegak lahu akan tetap bikin Gusti Allah mulkus samawati kalakuan pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi kami terutusan Gusti Allah ka jeung kabeh ieu Allah teh anu ngabogaan sakabeh langit jeung bumi ngabogaan langit jeung bumi jeung sakabeh nu aya di langit jeung bumi
aku nurut ka Gusti Allah kami rasulna nurut ka kami. La ilaha illallah aya pangeran anu hak di badan Gusti Allah. Yuhyi Allah teh ngahireukeun wa yumitu jeung ngamakeun. Fa aminu maka geura iman arajan kabeh billahi ka Gusti Allah wa rasulihi jeung utusan Gusti an-nabi ummi nyatana nabi anu teu nulis jeung teu maca tulisan. Kada aya kakanya kakanya nabi teu bisa nulis tulisan teu bisa baca acan aya ka urang mah teu bisa nulis teu bisa baca teu jadi kakurangannya. Eta aya kakanya nabi mah justru jadi kelebihan kanjeng nabi di dinya. Lamun bisa mah Aning teu nulis, aning teu maca, tapi apal sagalana. Sebab bisa aya kesan lamun kanjeng Nabi pinter maca, engke Quran teh bisi meunang nurun dina kitab-kitab anu memehna. Da loba kesamaan nya pasti lamun dikuas dina mah sarua golongan kisah naon. nyontek berarti Bisi nyontek. Allazi yu'minu billahi wa kalimatihi. Da kanjeng Nabi teh anu iman billahi ka Gusti Allah wa kalimatihi jeung pirang-pirang kalam Gusti Allah tegas Al-Qur'an. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'u jeung kudu nurut. Kudu anu arajan kabeh ka kanjeng Nabi la'allakum tahtadun supaya mukti arajan kabeh tahtadun meunang kitu. Eta syaduna tulukeun arajan kabeh. Dibenarkeun arajan. Terus wamin kaum Musa umat yahduna bil haqqi. Wamin kaum Musa jeung eta ti sebagian kaumna kanjeng Nabi Musa umatun ari aya sagolongan jelema yahduna anu nuduhkeun ieu umat ka manusia bil haqqi kalawan hak. Ieu teh ngahaja dikeun supaya ulah aya anggapan bahwa kaum Nabi Musa kadina sasar kabeh. Ya, zaman kanjeng Nabi kaum Nabi Musa bisi aya kesan geus sasar kabeh Israel teh. Aya di antara kaum Nabi Musa itu anu nuduhkeun ka manusia bil haqqi kalawan hak. Wabihi jeung kalawan hak ya diluna pada adil ieu umat atau ieu nya segolongan manusia teh dina hukumanan. Jadi ulah ieu teh kahari supaya nolak tina sangkaan bahwa kaum Nabi Musa teh Israel teh atau Yahudi teh di dalam zaman kanjeng Nabi sasar kabeh. Da aya anu nyekel panggeuh kana Taurat. Nah, itu aya sebagian seperti itu seperti Abdullah bin Salam gitunya. Anu begitu penasaran kanjeng Nabi langsung apal bahwa eta teh Nabi akhir zaman nu ditah ariman ka kanjeng Nabi. Dan syirtimatun qalilatun saeutik. Ya, saeutikan. Tapi ayah untuk kabeh sasar. jadi tanya maloba bareng beuki ngasaeutikan ka dieu teh. Ya, beuki sasar. Setiap umat itu begitu beres datang ya digerong dieuweuhkeun untuk benerna kabeh nya sabenerna take beuki dina teh beuki sasar datang deui Rasul ngamun bener eta nya eta digerong deui nya sa benerna. Terus wa'auhayna ila Musa idis asbahu qaumuhu anidrib bi'asaka al-hajar. Wa'auhayna jeung ngawahyuan kami lagu Gusti Allah ila Musa ka kanjeng Nabi Musa idis asbahu dina nalika menta siraman mentai nya menta cai menta minuman menta minum ka kanjeng Nabi Musa saha kaumna kanjeng Nabi Musa. Nah kaumna Nabi Musa teh
urang jang mandi jang minum ge eueuh kitu nya. Dina nalika keur di jurang teh. Tadi wahyuan ku Gusti Allah anu teuing supaya mukul anjeun al-hajarah kana Nabi asok aku itu anjeun al-hajarah kana batu. Jadi lain nyahoan gara ka Nabi Musa teh nalika geus dikepung ku Firaun oge dia teh henteu apal bahwa eta itu bisa belah sagara. Ya kumaha ceuk bisa takolkeun cerita kana laut. Bah begitu berai pamuka aneh kan Nabi Musa nanti. Jadi ente satakol-takol Iya ge laut. Henteu kieu henteu, nu cicing baeng yo, beureukeun kitu. Tapi langsung munajat ka Gusti Allah. Gusti ya kumaha kaum kami minta cai pangangguran cek Gusti Allah pabere eta takolkeun cenah kana batu. Walau bahu takolkeun be fam raja satain fadal maka mancur min hutina tabatu lan isnata asyaratan 12 mata air biada di asbat itu sabing bilangan golongan anu di dibagi-bagi kepada Nabi Musa. Pada alima geus teman-teman apal sahapul unasin setiap manusia terus setiap kulu sintin minum setiap padukuhan minum dia manusia masyarakat ke tempat minumlah ya kulu. Jadi geus puguh dibagi-bagi dan dibagi 12 grup. Nah, grup nu ieu non yang saya teh grup nu ieu grup ieu dibagi. Geus kitu wa dhallalna 'alaihim al-ghamama wa dhallala jeung tawa nya ngalangkangan ngiuhan ukalangkang alaihim kaya Yahudi kaum Nabi Musa itu al-ghamama dolar teh ngiuhkeun kami alaihim kaya kaum Nabi Musa al-ghamama kana mendung di jurang teh diuhan tidak papanas peta koe. Jadi kamana-mana di siga aya nu mayungan aning mata poe teh tapi ieu wa anzalna jeung nurunkeun kami lakum jeung Gusti alaihim ka kaum Nabi Musa al-manna wasalwa kana manna jeung salwa kumari mana teh ta tarjabin ceuk sakalma tarjabin teh beras putih wa tayru sumani jeung manuk. Jadi non bahan pokokna aya deungeuna aya bere unggal poe teh dibere sakitu kok pokokna mah dahar sakitu ulah sok diteudeun isukan bakal aya deui insyaallah hiji bae tentunya ada bisuk deui da dasar jelema tentunya eta kita sahiji wae ayo bro malah teh loba diteudeun di imah jang isukan kuy isukan bakal aya deui rangkahnya caklang gitu teh nya berendahan geus disada disuruh mikireun naonnya sapoe dengan teuran sabeda dengan teuran itu jadi aya teuran wa qulna lahum kulu min thayyibati ma razaqnakum kulu geranana halajan kabeh min thayyibati ma tina alus-alusna perkara rasakan maulid kami rezeki kami kungkareun kabeh sok adalah pokoknya marasanana sehat bergiji itu ya gratis ongkos MBG belinya makan bergiji gratis pada asli baheula mah itu asli wa ma zalamu
yang hante zaruli maranya kabeh naka kami walakin kanu tetapi namun tiara dan kabeh aku satu terus nak diri arahnya kabeh daya diri mana kadang zalim cukup selalu rek butuh rek kiro kami itu mata rugi ya rek nurut ke kami hente mata nurutkan kami menurut kami itu mata rugi itunya. Jadi kalau misalkan anu tenurut kami arahnya lain dolim kami dah kami temenang karugian tina tenurut anjeun kan tapi eta mah anjeun nu dia dolim ka diri salah itunya. Rek ibadah ka Gusti Allah dan mengaruhan ka Gusti Allah itu jelema ibadah kabeh itu teu mengaruhan kana kagum Gusti Allah Gusti Allah. Jelema ulun ibadah maksiat kabeh ka Gusti Allah teu ngurangan kana kagum Gusti Allah nya. Assalamualaikum.